anjing siang lupa ka aing tepung aing teh keur mabok goblok teh. Deka bahaya ieu mah euy. Aing mah ieu. Urang kali ke buru ah. Teh ka mana sih ya? Ieu jaroblok si atas gawe di mana ieu laporan ka aing. Aing kena teh kayak terus teh ieu sia saha sia. Hah? Tah di marana sia Gawe urang mah ti haji. gawe di saha haji koret ngeng ka aing laporan. Aing geus mabok ieu. Di haji koret. Aya wah hajina. Aya wah haji mah di ditu. Pan keur ngabangun wa teh nyaho. Abang naon haji geuning eueuh bejana ka aing laporan naon ka aing eta haji koret teh bagong teh. Ku aing dicentang aya kana aya wah hajina. Nyawa teu apal haji keur ngabangun pan keur ngabangun aya haji nu di ditu di proyek. Ngabangun imah juga teu apaleun nya. Geus ku aing haji digodet ayeuna keneh ge. Geus ieu mah mararantok lah ieu mah urusan aing geus pusing goblok lah. Tari pas ya moal euy. Mabok aing mah ah sok sieun pasewa jeung haji aing mah. Ah bae lah geus balik teh urang mah. Capek balik gawe. Eta tah man rapikeun nyatakeun. Tah kadinya bisi hujan ieu. Rapikeun lawe pan ieu tuh kumaha mun kahujanan mah tuh. Sok. Haji, anjing. Mana Haji? Hah? Haji teh cenah bejana ngabangun be aing bangge. Ah, kudu aing teh teu hurung anjing na mana Haji? Hah? Ji. Aing geus mabok ya. Nah naon ieu teh wajo jadi edan kieu teh kalakuan teh teu balik ieu teh. Eucreug teh. Anjing teh. Haji teh ngabangun. Nah, laporan ka aing. Itu wilayah aing, Ji, wilayah aing. Buru aing minta jatah. Nah jatah naon ieu teh sia teh? Pake minta jatah segala ka haji. Moal aing mah make minta jatah segala. Ah, teu sararudi aing mah. Atur oge ka aing marere. Haji ngabangun eta aya suratan eueuh. Ku aing lamun teu mere duit ka aing diacak-acak bieu ge aya anak buah didinya ku aing disikat ku aing geus 2 botol Ji anjing teh. Teu goblok sugan haji. Rajis ting aing kudu mere duit ka nu keo kieu. Naon ieu teh? Nya, teu sudi aing mah. Naon aing mah? Hararayang ting kudu mere duit ka nu patut. Naon urusanna jeung aing ieu? Ah, ku aing bakon teu mere jatah mah Ji. Diacak-acak ku aing barangna oge. Haji geus sia goblok ku aing diacak-acak ayeuna keneh kitu mere jatah ka aing. Naon ieu teh? Ah, mere jatah ka aing ayeuna. Mere moal. Bingung aing jeung jelema edan kieu mah aing teu dibere ku aing heuda mabok ieu mah. Deka ah sok serba salah jeung manusia edan kieu teh deka. Cager mah meureun puguh lah jeung make mah di ruksak ku aing heuda mabok puguh. Aing Ji. Oh iya. Aing teh mancing gitu. Nuhunnya Ji aing rek meuli minuman deui 2 botol. Oh juga itu modal kan kayu ya. Nuhun Ji. Oh. Modal sekalian gitu sia. Aing menang deui duit di haji geus teu kuat aing 2 botol deui. Da aing teh mabok tapi neuleuh duit mah aing ge ieu. Astagfirullahaladzim eta goblok haji. Mungkin haji koret. Ngomongna 100.000 aing rek meuli minuman jeung sate teu tulus. Aing ge sadar ieu mah 1.000 anjing. Goblok tah hajikeun ku aing isukan didatangan deui. Aing geus lieur geus teu kuat lempang oke anjing teh goblok teh. Aduh, geus lah. Ku aing isukan didodet sekalian jeung anak buah-buahna kabeh oge. Lekut. Beusi euy. Usaha ieu euy. Atur euy. Tahan ku aing ah. Ieu mah rezeki nomplok atuh kumaha euy. Letut. Menang beusi loba kieu. Aing menang duit loba atuh kieu mah euy. Aing ieu mah menang duit loba beusi kieu mah. Aing cocok ieu mah. Nanti nih. Ieu tukang buka mah. Main kabeh aing. Ayo. Menang duit loba kieu. Coba eta naon ieu teh? Oh, siji ieu mah. Si Teteh nu haji teteh ngahaja jam kuriak jang itu maka di cokotan sia mah. Teu ceureuh ting mana ngahaja diteuneun di dinya.
Ngeunah eta teh nu haji ngahaja poe eta teh jang kuliah jang itu jang imah. Kayak kecokotan sia mah teu ceureuh. Sugante lain nu haji sudah sugante geus teu kapake ieu mah da di dieu nu teh nu merenan di awak we atuh lumayan aya ieu Coba mah. eta teh pan ieu teh menang ngahaja haji teh menang meuli ieu teh. Teu ceureuh ieu mah. Geus dicung di dieu antepkeun. Ruksak menang ngahaja teh sabaraheun teh ongko meuli bos ieu teh. Mahal teh haji Teh lain haji ieu teh hampura we atuh Et mah teu bale galakuan teh teuing sangeunahna barang cokot barang batur eta teh dihaja teh di dinya ku aing teh. Sangeunahna we ieu mah. Abong-abong diteuneun di luar teh diteuneun di ieu mah ku haji. Ceureuh teuing galakuan teh. Awas sekali-kali deui ku aing sia dilaporkeun ku aing ka Hansip ke sia lah. Balik teuing galakuan teh. teuing nya eta da ai sok bakat ai kana ngarona mah sok pada mung. Hayang aman ngarona henteu nya. Kitu nya eta. Deka lain deka ai deukeut jeung sia teh sok hayang neungeun deka euy. Sarua ai jeung ku teh. Deka teuing. Deus sia masuk ngadeuketan we dewek aing mah najisna teh. Mending marog sampo jeung belum sampo eta mah. Duh, dia kana babangsatnya sia mah aing teh bawa sesat ka dewek teh sia mah. Dapat urang teh ngarona kudu sebeut teu. Oh, ulah ngaranya ka nu kebon batur kitu oge atuh. Apa ngamankeun? Oh, semua ngamarkeun hakanan gehed. Goblok sia mah. Lain sia mah deka ditelak-telak ti baheula kitunya. Asa teu ngasepan goreng patut dari kecil euy. Takdir meureunnan. Hah? Takdir meureun. Wah. Heeh. Da teh kitu teuing ka dewek teh goblok teh. Oh, pan ieu mah fakta beureunan fakta. Bagus hayang sieun ku Oh. batur sia. Oh, tak kitu sia mah sok nafsuan tong kekerasan bisa dilaporkan ke polisi. Goblok. Oh, itu. Ngarana sigana aya batur atuh aing mah mau jauh we. Tarata goblok ning ara ya ka dieu. Oh. Gerang kieu we. Ngarona teh mah penting-penting teuing. Asa tuh? Penting-penting teuing. Ieu barudak ngajak ulin ka dieu. Kudu ngarona mah. Lain eta amun rek ngadurukan tuh dewek mawa cau tuh. Belum jauh jeung ngajak jauh. Ya mau gubuk jauh saya salah lah ya bom nya. Oh. Dewek teh yang menang ti ditu nang madong. Tuh nya deka, hari itu hungku aing mah bisa boga balat ku boga balat nah. Ngan kana ngaranya kebon batur we deh kumaha. Urang teh ngarona. Oh ngaraya mah kitu-kitu. Sia mah pengguna ajaran bangsa teh euy. Sia mah ditanggamankeun goblok teh pada jauh ya tahu aja. Oh, gelo euy. Lebar tuh kelalai tapi Daripada kelalai mah mending makan di dieu. Sering dihasan ke urang mah. Ulah kadurukan. Didinya ling dia. Di dinya. Haji tuh najik paret. Kembali bom dan najik paret kira. Haji paret nu. Apa meureun mana neng. Tuju dewek atuh ari nu haji mah. Asalkan we duruk. Kudu mah jeung nu lainna huina naonan. Sampuna rambut naonan. Heeh. Posanya Aya loba tangkal gedang loba asa loba. ayeuna we teman ewe ini we lawe cau nu aya atuh. Tapi ulah ganeng. Oke haji. Oh. Haji mah apa? Kancang laporan. Siap lah. Lain kitu urang duruk urang Oh, suguhkeun. si nama. Suguhkeun da meulem teh teh haji teh nya. Lah bawa minum mah. Penting. Lah, belum minum. Virusna dewek atuh. Oh itu. Oh, Mana? Siapa kagayahan di dinya pi? Oh, kalau jatuh boga tempat sare di mah. Oh, di kasur atuh heur. Balik dengan aing jadi labu kieu dengan amun aing nangtung teh bebeja heula atuh jadi ngajula teh aing labu kieu. Aduh aing Si Bokir salahkeun mah. Cong dek Bokir, Bokir. sia nu pang padang teh cicing pang tungtung na jula. Mane Banget. Buruk yang sana. Aduh mah asak-asak cau teh. Beak aing di kanan. Nah, gua korek lagi nih ana. Mana tuh korek naik teh? Kusirit sia we kehet. Atuh da menyaget burung goblok. Teu ngaburi nyai sirit aing mah. Pikeun cepi korek. Lah pasti. Kamu lain korek goblok nu kitu mah si mah teu balik dijulakeun ku aing sekalian. Naon atuh nu kieu? Eta mah kitu goblok. Aduh tuh mah. Pos nu ngarti wae anu kitu. Buru tuh aing mah yang belum tahu itu. Bikin. Oh, buru mana kayak nomor? Karena lain. Kamu picing.
Heeh. Ini jempret di mana? Ini Heeh. Kieu kudu daek ngarona. Ulangan ukur aya bangsat we. Daek karona teh. Kieu kudu dewek panuju kieu mah. Oh, di dia manu. Unga peuting. Di dia mah ketat ieu wae taraka. Kalidor ku kaanginan ngarona tuluy di dia manu. Patuh. Rek datang sia mah goblok. Atuh dibaja, geuna atuh kitu nama kehet. Ah, sia mah. Lain euy. Tadi aya laporan ngadewek si Ajo amuk-amukan ka Haji. Dewek teu kurang resep euy kitu kalakuan teh tah. Ku aing teu kudu tampiling mah. Tapi dah heueuh tadi teh nu. Tadi teh bom. Heeh. Heeh, tadi teh manggih beja kitu Ajo teh. Parasagan mah bari ah, budakeun petakeun teh. Pake gituan naon teh ngadaang naon teh. Ngadaang naon teuing dikedewean kitu teuing. Teh Mabok pala deui aing ah. teuing tah lamun kitu mah. Car si bom-bom ti heula. Heueuh, masa di ditu nih di jamatan. Batak bieu teh pala teh meureunya. Dewek hayang ngateungkeun ieu teh. Hayang bermanakeun ka Haji. Bener tuh si Ajo teh. Mabok cenah kitu. Lamun bener meureundan uang tewak si Ajona isukan. Gitu. Tuman lah. Ayo nuh lah, urang mormanakeun kadu meh parele lah. Tuman anu kitu mah ngarasakeun kalemur urang. Sahiji. Oh, ada kewajiban penuh. Heeh, kitu. Heuh urang sampeurkeun ka itu ya. Saware di dieu teh mareuleum cau, dek ka itu jeung kudu saware deui. Dewek mah teresep barudak marabok, budak badog segarupa. Dewek itu kurang resep gitu mah. Amuk-amukan ka batur segarupa, menta duit segarupa. Aya teh sia gablog cau ti mana eta? Bawa-bawa menang madog. Nah, ini ku gagabah ting eta kuno. Tini ini ieu mah tadi tas ulin hanan cau. Ah, belum jeung barudak di dieu. Dewek teh yang mermanakeun si Ajo. Heeh. Da tadi cenah ngamuk minta duit ka Haji. Heeh. Kurang tanyakeun ka Haji ayeuna. Oh, hayu. Hayu saksian ku saerea hayu. Hayu. Bom atau baturan kuno jeung saha tuh? Nya dia Sibuk pan. kieu eta jeung jelema gelot tah. Pan ieu cau tambah Ah, sabak aing nih sia mah ah. Lambel mah. Aya mah jangan pasia sia mah ah. Urang-urang ketreng gitu nya. Urang ketreng ieu gerada serius ieu. Oh. Mamanakeun tadi aja. Oh, hek. Ayo Hek. nyung. Assalamualaikum. Ye. Aya arayaweun. Waalaikumsalam. Ah, ya Haji mah keur aya keur ngadaweung. Ya tuh hanya Oh, bejana kamari mah potong kokon. Tuh waduh. Waduh kemarin mah. Aduh. Goblok dikojot jadinya. Gila sama kayu. Ngajak bedol. ngerakeun sama kehead ah kawan gitu sama ngerakeun ah. Dikojot. Hanya ka aing wasia goblok ah. Lain di teh sarareuwas euy teh kedatangan punuh ka dieu di kabom aya naon euy? Ka Haji. Iya ji, ka dieu teh. Rek mermanakeun. Tadi cenah aya beja si Ajo kamu ka Haji bari jeung mabok, bari jeung menta duit eta teh bener henteu. Heeh nuh tadi teh puguh Haji teh pan puguh kuriak di handap da alhamdulillah geuningan bana teh rada loba aya mah ah nageder we kuriak ai kitu-kitu saja teh ngoronyoh we. Kita bari mabok heueuh make-make man badog tadi teh ngadek ada Haji teh mung pae bere we teh minta duit jang namahan cenah kitu heueuh kitu nyaan mabok mamawa badog kieu teh ngadek ka Haji. Da eta Haji mah mere duitna kur 1000 karunya atuh mabok. Hek mere cing gede ku Haji. Kasarwa juga hina mere duit 1000 perak mah tuh entong ge si Ajo nu keur mabok da dewek emung bere 1000 mah atuh bere 10.000 atuh koret-koret teuing. Oh geuning ku rumah jadi mana si aja na kumaha ieu teh nu. Jadi asal ieu ninganan euy. Atuh teh era ku batur conge sia mah. Hor. Tak kitu pokok ah ngerakeun sia mah. Pan ku sia kamari di pokoan ku taneuh sawah mun kampihan gaang jadi we ngelai goblok. Heueuh nya. Oh poho deui hampura. Heuh atuh lah era ku batur bau hangru ah. Tong gituan ah. Ieu teh jeung batur ah. Tuh ah. Aduh. Geus. Ieu sia mah tong da api-apikeun jeung gaang-gaangna teh nyibeungatan ku taneuh teh sia mah ngapikeun jeung gaangna. Ayeuna ngareungeun ngan ngelai sok. Heueuh ngeus ah. Kulit bawa deh ya. Heueuh ah. Hiji ka jeung sanggup ku sia ah. Leulo kehet.
Ming aku haji. Tamahan mana sampean gaang goblok teh. Orang saya gitu ah. Mungkin ngajak dewek itu ka dieu teh. Ubaran kabok silin. Tapi heuh bom euy. Nah punuh malin melaan haji kalah melaan anu mabok rek kumaha teu kan ada lieur punuh mah nya. Aran aneh deh ka. Bingung Ji. Aya tadi mah da nyaritakeun nama Ekmar manakeun. Nah jadi merasi ajo ngecong aing gila napa sih ah. Da deket-deket ka dewek. Aya teh aya naon? Dewek keur ngomong jeung haji sing gila sia mah. Pan si Ajo teh jelema teu gableg. Mabok. Da ngerahwani menta ka haji, aing mah moal melaan si Haji mah jelema beunghar si Ajo aing mah. Bari jeung kitu oge. Bari mabok minta duit, dibere duit 1000 perak, sarua jeung ngaledek ka si Ajo kitu mah Haji. Nah kitu nama haji euy. Tah haji atuh kudu kira-kira we Ji mere teh 1000 perak. Atuh tamahan deui 1,5. Pan dewek teh teteh mere sakitu teh duit dewek oge. 1000 ge berarti sok semon boga duit sia 500 saya kurang 1000. Sabaraha nya? Adek aja kekalian mah dari apa dewek Ji euy. Tong nu kitu nanya anak atuh. Kayak dewek oge lieur. Emang gila aing mah sia mah geus ah. Udah teh. Gila aing mah geuleuh. Ngajak dewek mantap rek Jemur rek malem cau. Kalau korek patut dari amak di eta mah. Tah ini mah kieu Ji. Haji kudu mikir ayeuna mah. Geus kolot. Keur mah jelema da beunghar haji melegabanana. Ulah nyepelekeun, barudak teh sok bere. Bisi hayang udud itu ya bere ku haji. Kumaha lamun ceuk dewek teh barudak haji mah oyod we kitu. Marabok misalkeun ayeuna alungkeun ka kulah teu mere mah. Kumaha lamun kitu haji? Tah ceuk dewek ka barudak. Kumaha tah haji? Denge Ji, kabananya ah. Heeh. Tong digugu kunuh mah. Moal dewek mah da banang titik kuri dewek oge banang mah. Mandek nginjem ke 100 nya. Sama rajeun ngadukung ka haji. Eta sok eta templekan tungtungna buntutan kitu deui cenah mereka. Meuli beas. Pantrang haji mah kudu arek kitu mah eueuh tanagana mah woguna mah moal haji mah pantrang kudu merek. Sarayang teuing. Mah bener rek anu ieu mah ngomong jeung kieu mah nu. Kabung bau sungut. Heeh. Da nyuguhan henteu na. Balik nu ah. Mantog lah. Ayo ah, Bom. balik ah. Haji ah, ayo. Jong aja. Oh, baheula. Halurin di gabareun ge.